Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Arbaun ari opat perkara. Eta man sajalma utiahunna anu dibere itu man kabeh. Faqad utiya man kadbere itu man khairat dunya wal akhirati kana kasayan dunya wal akhirati sareng akhirat. Lisanun dzakirun kahiji lisan anu zikir, wa qalbun syakirun sareng hate anu syukuran, wa badanun alal bala sareng badan alal bala kana cocoba sobirun anu sabar. Wa jaujatun sareng ayana pamajikan latabkihi anu teu nyupri jaujah ka jaujah khaufan karana arah-arasieun fi nafsiha dina awakna jaujah wala malihi sareng ayeuna dina hartana jaujah. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbas di Ibnu Abbas. Idau kanjeng arbaun man utiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Opat perkara anu mana sing sahajalma dibere opat perkara ieu ku Allah. Mun opat perkara ieu aya di hiji jalma mangka eta jalma teh tos dipaparinan nikmat ku Allah khairat dunya wal akhirah, pangsaena nikmat dunya pangsaena nikmat akhirat. Lamun urang ayeuna ngabogaan opat perkara ieu geus sebagja we, berarti proyekat urang di dunia alus di akhirat bakal alus. Malahan ayeuna cek Syekh Munawi mah ieu opat perkara nu bakal ditataan teh kasebatkeun jima'us sa'adah fid dunya wal akhirah, kumpulan kabagjaan di dunia sareng di akhirat. Puseurna ieu nu opat cenah. Naon wae nu opat teh? Hiji lisanun dzakirun, lisan anu selalu zikir eling ka Allah. Baseuh we lisanna teh zikrullah, mungkin subhanallah, mungkin ku alhamdulillah, mungkin ku istighfar, mungkin ku la ilaha illallah, mungkin ku Allah Allah. Jadi tina setiap laku lampahna teh teu lesot zikrullah, mangih karuas astagfirullah, mangih perkara anu hebat menakjubkan subhanallah, ingat kana dosa astagfirullah, zikir ka Allah la ilaha illallah. Eta teh terus-terusan kitu. Mata cek Syekh Munawi yushiru ila anna dawama dzikri ala lisan alamatun ala hayatil qalbi bakur bil abdi min rabbi. Ieu hadis isarah yen saestuna dawam lisan ngalanggengkeun dawam dzikri ala lisan, langgengna ayeuna maca dzikir ku lisan teh alamatun jadi ciri ala hayatil qalbi kana hirupna hate. Ketika jalma geus ngabiasakeun dzikir lisan eta teh cek Syekh Munawi tanda hatena eta jalma hirup. Jadi tanda hate jalma nu hirup mah nyaeta lisanna sok baseuh ku zikrullah. Jeung deui qurbil abdi min rabbi, sekaligus di samping jadi tanda hirupna hate qurbil abdi min rabbi, jadi ayeuna tanda deketna eta hamba jeung pangeranana. Hiji teh dunyana sae, akhiratna ge sae. Kaduana qalbun syakirun, hate anu selalu bersyukur.
boh syukur ayeuna ku ucapan alhamdulillah atanapi ku patekadan nekatkeun sakabeh nikmat teh ti Allah atanapi ku pagawean nyaetana sorupkeun ayeuna mang pirang-pirang nikmat ti Allah teh tina jalan-jalan anu dipikaridho ku Allah sarful abdi li jami'i ma an'amallahu fi mardati nyukurkeun seorang hamba karena setiap nikmat-nikmat ti Allah diange keur mardati jalan-jalan menangkeun ridho Allah. Eta hate anu selalu bersyukur ketika jalma bere hate anu selalu bersyukur boh kekayaan aya atanapi eueuh bagja atanapi sedih selalu bersyukur pakot mutia khairad dunya wal akhirah berarti eta jalma dipaparinan kalusan dunya sareng akhirat bang. Nah eta sakabeh jalma bisa kan eta teh tadi hiji lisanun zakirun lisan anu selalu dzikir ka Allah bisa ka itu bet anu ngomongna oge bet aya di urang oge kelas-kelas jalmi-jalmi lalu ajengan bisa ka itu atuh gitu komo aya jeung hatena mah di samping bohna teh lisanna zikrullah hatena zikir hobi kan biasana ahli dzikir mah sok dipanggihanana ti jalma-jalma nu norekat biasana sabab tina norekatna aya zikir hobi di samping zikir lisan teh aya zikir hobi zikir anu ku hate samar teu apal sasaha aya tata carana gitu tah terus di qalbun syakirun hate nu bersyukur ya ge jarang hese urang mah lobana kan hate teh ngarasula tajeun meunang nikmat saeutik teu tumarima kadang komo tina teu meunang mah Gusti uit Gusti lieur cenah aya lieur pan cenah eta geus bisa darmes nikmat atuh Gusti pan abdi teh aya kahayang Gusti hese qalbun syakirun hati anu bersyukur katiluna jalma anu dibere kalusan dunya jeung akhirat teh wa badanun alal bala sabirun badan nalika meunang cocoba teh selalu sabar awak dibere gering sabar pan hese eta jalma gering sabar hese teh kurang-kurang nama komo lamun geuringna teh geus tauna setruk wohna teh terkadang kan sok aral teh Gusti kieu-kieu teuing mah cenah cabut we nyawa abdi teh teh Gusti cenah maneh cenah teu sabar mang teu ridho cenah ku urang ayeuna dek luhurkeun darajat padahal pan lamun ketika urang meunang hiji balahi hiji penyakit lamun urang sabar mah bakal diganjar bakal naik derajat kulantaran jelema mah dibere watek hese sabar teh eta ketika jalma bisa sabar nalika meunang cocoba tina awakna mungkin gering mungkin panas tiris mungkin stroke faqad utiya khairad dunya wal akhirah wah hebat di dunyana alus di akhiratna alus sok sanajan di dunyana cek batur stroke atanapi boga penyakit tapi munggu Allah mah lamun sabar mah luhur darajatna mulia juga di akhirat atuh komo ketika sabar mah pahala aya ngalir ngocor terus gede banget terakhir anu dipasian ke Allah kalusan jeung dunia jeung akhirat teh jawajatun latabgihi aufan fi nafsiha wala mali ieu mah keur awewe nyata hiji pamajikan latabihi anu teu nyuprih jauh-jauh ka jauh dina harti
ieu ayeuna si pamajikan teh aya tahunahu teu hianat binafsiha boh dina awakna bizina ku zina teu selingkuh manehna teh teu ngadua teu boga lalaki lain teu ngampihan lalaki lain istuning setia wala fi malih atanapi ayeuna kitu teu hianat dina harta bil ahdi bigari idni ku cara ayeuna nyokot tanpa idin dina harti lamun ayeuna rek nyokot harta salaki teh selalu izin. Aceuna abi tadi nyenak artos atabi cenah ayeuna ieu prayogikannya anu bebeja menanaon teh nu kaluar bebeja kaditu ka dieu bebeja aya masalah bebeja rek cukat cokot harta salaki ge bebeja. Tambah deui wala bi ibsa isri jeung teu nyebar-nyebar rahasia salaki. Mencarita salaki boga kagorengan katakanlah mun sarena wohna teh kerek tarik tara dibeja-beja ka batu. Atana pina awakna aya cacat urut perang teu dibeja-beja ka batu. Atanapi salaki boga kabiasaan goreng geus cukup samanehna rehaing jadi istri solehah lain ieu mah salaki boga cedak saeutik ge salah saeutik kuat kaapaleun salalemur salaki abi mah da cenah ieu lain kadua ieu ke salaki teh kanu ngagoreng teu mah jauh teh kaya mah suning istri solihah atanapi bisa diartikeun jaujatun latabihi teh pamajikan anu teu nuntut ka salaki boh masalah harta atanapi kahayang sabab ayeuna mah loba pamajikan anu selalu nuntut ka salaki ayeuna mah loba awewe anu hayang jadi emansipasi naon cenah naha dasar wae cenah awewe ge cenah tu aya kahayang padahal fitrah awewe mah angger cek agama mah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa lalaki teh nanjeuran jadi imam gitu saluhureun pirang-pirang awewe dek adug-adugan ge moal ngaluhuran lalaki awewe nah atuh lalaki mah dispesialkeun ku Allah para nabi lalaki para sahabat seuneu lalaki, para wali seuneu lalaki, anu titah perang salah lalaki, titah aya nandangan apakah lalaki, heujeul we luhurkeun we darajatna. Awe mah saukur taat kanu jadi salaki, salat 5 waktu, tuluy ayeuna puasa di bulan Ramadan, waktuna usum zakat, waktuna usum salat. Tinggal ayeuna milih hayang surga nu mana kan cek na hadis kitu. Kan sakituna we. Salaki mah loba tantanganna, loba tugasna. Meujeuh we lamun Allah ngabasakeun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pan ayeuna mah loba wanita karir. Wanita karir meunang teu nanaon. Pamajikan gawe salaki cicing meunang dengan catatan cek napiki aya ridho salaki izin salaki lamun ku salakina ayeuna diidinan kang cenah da ka gawe henteu malamar ka ditu teh ditarima ari abi mah cenah loba pangabisa wios cenah abi damel cenah daguan meureun si dede wayahna cenah bagian dapur mangga teu nanaon asalkeun ridho salaki. Ngan imbas negatifna biasana ketika awewe gawe jadi wanita karir sok wani ke salaki terkadang. Nah, abi nu capek cenah abi nu neangan duit cenah. Naon cenah dirinya mah ngan cicing sok kitu bahasana teh. Negatifna teh kitu. Tapi itu dari kabeh mah aya nu soleh. Asal aya jeung salaki teu nanaon. Jadi ayeuna mah hayang ayeuna disaru samaratakeun derajat ayeuna lalaki teh.
Dan arti sarua ada cek agama mah tergantung amal derajat mah. Ieu mah dina pada kitu lalaki mah pemimpin keluarga gitu. Tah ketika aya awewe taat kan jadi salakina teu loba nuntut sugan ayeuna hayang HP pokona mah cenah hayang HP teu pangmeureun HP geus pitung kesemet dieu. Untung salakina pinter pek cenah boga hak talak mah lalaki. Yang gaya sih cenah ku aing. Antuna teu ditalak-talak atuh geus kawin. Pantalak mati lalaki hak talak bisa dibeli hulu pasah teh kan menang di duit ke hok cenah ayeuna hayang dipegatkeun mah asal mayar ka dieu baraha 20 juta bohna teh teu naon mayar 20 juta reupeun pangadilan terus ayeuna hulu pasah adinya jadi menang di duit teu kitu mah teu bisa lalaki we boga hak talak tapi orang sebagai laki ulah sok ngagoyong awewe deui ari ketika geus teu maslahat alus pegatkeun mah geus pegat khawatir teu nuntut penghasilan bohna teh pokona mah cenah pemasukan tiap hari kudu 50.000 teu kitu. Tah eta awe anu ayeuna kitu teu hianat ka salakina, teu loba nuntut ka salakina, teuning istri salehah ieu mah taat kana jadi salakina. Kalebetkeun ka jalma anu dipaparinan ku Allah kasayan dunya jeung akhirat. Cek ayeuna panempo jelema wae di dunya na awe kitu mah halus atuh komong ke di akhirat. Nurutkeun aturan awewe karek barang bere wae kudu aya jeung salaki. Lamun hartana ayeuna nu duaan salaki gitu kecuali manehna. Jadi eta teh opat lisan anu selalu zikir ka Allah, hate anu selalu bersyukur, terus deui awak anu selalu ayeuna sabar nalika meunang balahi. Tambah deui pamajikan anu teu hianat kanu jadi salakina boh ayeuna dina awakna tanapi hartana salaki. Eta jalma anu tos dipaparinan kalusan dunya jeung akhirat gitu. Salajengna arbaun ari opat perkara eta hakun hak alallahi ka Gusti Allah ayudhilahum kana ngalebatkeun Allah ka itu arbaun aljannata ka surga wala yudhiqahum jeung ayeuna teu nyicipan atanapi ayeuna ngarasakeun itu arbaun Allah ka arbaun naimaha kana kanikmatanna itu jannah. Moal ngarasakeun itu arbaun ka itu ayeuna ngarasakeun Allah ka itu arbaun naimaha kana kanikmatan jannah. Mudbinu homrin hiji jalma nu ngalanggengkeun arak. Wakilu riba sareng jalma nu ngadahar harta riba. Wakilu malil yatimi sareng jalma anu ngadahar harta anak yatim digorehakeun kalawan tanpa hak. Wal aku sareng jalma anu milaraan liwalidayhi ka indung bapana itu si aku. Rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis Al Hakim Imam Hakim. Arbaun hakun 'alallahi alla yudkhilahumul jannah. Opat jalma anu mana opat jalma ieu teh hak keur Allah mah teu diasupkeun ku Allah ka surga. Emang pantes eta mah teu asup surga. Halo guys. Ngejeuna teu asup surga ge.
mejeuna teu ngarasakeun kanikmatan surga ge saha tah 4 jalma moal diasupkeun ka surga moal meunang kanikmatan surga ngarasakeun nyicipan ge moal hiji mudminu khamrin jalma nu sok ngalanggengkeun nginum arak pecandu arak ieu Allah tetos ngadamel manusia teu dibere tah akal teh hiji perkara anu luar biasa nikmat anu ayeuna gede akal teh sabab ku akal jalma bisa mikir mana halus mana goreng ku akal jalma bisa berkreasi berkarya ku akal jalma bisa beraktivitas malahan ku akal oge jalma bisa ma'rifatullah bisa ibadah bisa ayeuna kitu wawasan ilmu berkat akal kari-kari diruksa ku nginum arak pan eta teh ngaleungitkeun hilang akal kesadaran matak cenah aja kamana cenah ieu jalan ka langit cenah asa payang-payang teuing cenah ieu teh taraje teh ngoronang di rel teu daek nepi cenah geus kacau geus teu sehat akalna teh dah hilang akal teh tah matak ketika aya jalma anu sok ngabiasakeun ngalanggengkeun nginum arak pecandu ayeuna alkohol eta ku Allah moal diasupkeun ka surga moal ayeuna dibere ngasaan kanikmatan surga berarti ahli neraka tukang ayeuna mabok mah sabab geus ngaruksak fitrah insani fitrah kemanusiaan nyaeta ngarusak akal teh sesuatu nikmat ti Allah anu kacida ayeuna agungna kaduana akilu riba jalma anu ayeuna kitu sok ngadahar barang riba ya ge sami teh ari nginjem 1 juta mayar kudu 2 juta tah eta nu 1 juta deui eta riba kul qardin jaro manfaatan bahwa riban setiap nganjukeun narik kamanfaatan eta teh riba eta sami eta oge ngaruksak sabab ku ayana riba jalma bakal kerugian mungkin keur butuh mah teu nanaon cenah lah ke gara tempo pas mayarna pas dihitung minjem 1 juta jadi 4 juta pan cenah geus 3 bulan can mayar 4 bulan naik cenah terus aya bungana nah eta kan reksak ekonomi hirup bakal stres frustasi boh ayeuna nu migawe ribana atanapi nu ngadaharna di bawah panu nyaksiana nu nuliskeunna nu ngadaharna eta sami haram teu meunang teras deui akilu malil yatim jalma nu sok ngadahar harta anak yatim tanpa hak aya harta anak yatim kulantaran indung bapana maot karena budak ngan bohna teh dua-duana otomatis atuh harta teh milik budakna sebagai ahli warisna gegedena ngaran ayana budak merencan bisa ngurus karena harta gue aya dulurna mungkin uana mungkin amangna geus cenah kuat cenah urang jaga cenah harta teh mencarita duit urang tuna didaharan cokot sapoe 50.000 meukeun kabeak lamun tanah dijual pake meuli motor bohna teh pake nyieun imah eta tah akilu malil yatim bigere hak eta ayeuna kalebetkeun jalma nu moal asup ka surga jeung moal ngasaan kanikmatan surga
sabab eta pagawean dolim. Adahar ayeuna harta nu lain milik batur. Kok ya harta budak yatim. Nu sakuduna ku urang mulai dimulyakeun sapertos Kanjeng. Ieu kadon dicokotan harta. Tak meujeuh we teu diasupkeun ka surga ku Allah. Terakhir wal aquli walidayhi jalma nu sok nilaraan nganyerihatekeun indung bapakna. Bah nganyerihatekeun ku ucapan ku cara suntak-sentak sungar-sengor nyarekan ngomong kasar tutunyuk komo jeung diteungeul mah tapi ku pagawean diteungeul dicabok suntrungkeun. Intina setiap ucapan atanapi pagawean anu matak indung bapa ayeuna nyeri hate tah eta ayeuna moal asup ka surga. Ieu nu opat teh cek Syekh Munawi mah min aqdomil kabair, kalebetkeun dosa-dosa nu gede, sagede. Nu marak, dahar riba, dahar harta yatim, nilaraan kolot. Ngariwayatkeun ka eta hadis ayeuna Imam Hakim. Salajengna arbaun ari opat perkara eta layasba'na moal wareg-wareg itu arbaun min arba'in tibati ayeuna kitu tibati ayeuna tibatan opat perkara min arba'in tina opat perkara kitu. Ardun kahiji bumi min matorin tina hujan wa unsa sareng awewe min zakarin ti lalaki wa ainun sareng ayeuna mata min nadorin tina ningali wa alimun sareng jalma alim min ilmin tina ilmu. Rawahu ngariwayatkeun ka hadis Al Hakim Imam Hakim. Opat perkara cina anu moal wareg-wareg lintang ti ku opat perkara nu sajena. Ieu hadis rek nyaritakeun watakna perkara watak kebiasaan lumrahna. Hiji ardun min matorin bumi taneuh moal wareg-wareg min matorin tina hujan. Bret hujan badag diserep ku taneuhna. Hujan leutik diserep rek hujan badag rek hujan leutik ketika aya luhureun taneuh diserep. Isukna hujan diserep. Watakna kitu. Malahan ayeuna kita seueur fadilahna kan berkat ayeuna kitu hujan diserep ayeuna ku bumi tatangkalan antuk najara radi da ngabutuhkeun ayeuna kitu air nutrisi. Wa unsa min dzakarin kaduana ayeuna awewe moal wareg-wareg min dzakarin ti lalaki. Lalaki butuh awewe, awewe butuh lalaki. Cek Syekh ayeuna Munawi mah yahtajna ilar rajuli fil ulfah. Jadi awewe teh butuh ka lalaki fil ulfati dina ayeuna kanyaha. Butuh perhatian awewe mah. Matak awewe ketika can boga salaki sok kuatir kitu. Eueuh nu ngurus, eueuh nu merhatikeun kan. Beda lamun saya salaki mah. Nu ngurus gitu, napakahan gitu. Tak butuh ka lalaki. Wasakani sareng ayeuna ketentreman, ketenangan. Legreg boga salaki mah. Ayo mah hariwa udah tak agama nundahkeun ketika aya nu dak awewe heug aya geus aya calonna geus kawinkeun ulah dihese-hese komo geus ayeuna cocok mah gitu. Supaya naon sakinah supaya tenang gitu.
Ya hadis teh lain dina harti ayeuna kitu nyacad awewe ngagogoreng awewe lain dina harti porno hadis teh. Cenah awewe butuh kalalaki. Emang cenah awewe wungkul da lalaki butuh ka awewe lain dina hal negatif. Cek tadi teh ieu mah rek nyaritakeun tabeatna perkara. Tabiatna biasana wanita itu membutuhkan pria. Aya mah geus kolot teh saeutik hariwang. Geus 25 tahun 30 tahun teh wah kolotna ayeuna kitu hariwang, jenisna awena hariwang. Lalaki mah kadang 40 tahun ge asa gagah keneh can kawin. Matak awe mah leureut barat cau, mun lalaki mah leureut barat bako, cau mah dirilakeun aduy. Teu kada bako mah beuki lila beuki banget. Tua keladi semakin tua semakin menjadi-jadi. Keren kana lalaki. Ratu lalaki berperan. Ibarat membelian eueuh nu meuli mah kumaha kita we mah teu da. Tak awe ngabutuhkeun laki. Wa ainun min nadorin sareng deui ayeuna mata min nadorin tina ayeuna ningali. Watakna panon sok hayang tumpa tempok. Komo lamun urang ulin ka supermarket. Nempo ieu asa hayang, nempo ieu asa hayang. Nempo ieu teu butuh ge asa hayang nyokot we. Loba pisan. Tak ulin hayang kitu. Nempo anu indah-indah. Jadi Allah geus mere watak. Ceuli sora anu endah-endah, nempo anu aya indah-indah. Wa alimun min ilmin terakhir jalmi alim moal seubeuh-seubeuh moal wareg-wareg min ilmin tina ilmu. Kullama izdada ilman izdada talaban lahu cek Ibnu Hibban. Semakin tambah ilmu semakin tambah neangan ilmu nyuprikna. Sebab sok aya ketertarikan biasana lamun jalma ayeuna kitu mutalaah hiji ilmu terkadang hayang dikembangkeun komo mun pikih mah teh sok nyabang ke cenah lamun kieu kumaha mun kieu kumaha wah mukaan deui kita jadi jalma alim mah moal wareg tina ilmu ahli ilmu. Jadi karena ilmu mah ulah ngerasa cukup, ulah kudu ngerasa kurang. Al ilmu katsirun wal umru qasirun. Ilmu teh loba sedengkeun umur ponok. Paling wa ma utitu minal ilmi la qalila. Saeutik urang nu berilmu. Mata kudu terus tolab urang mah. Nyuprik. Dan sebenarnya lain ke hasil-hasil teh emang Allah nyewarana kitu Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Nyupri ilmu teh dipardukeun. Fardhatun teh lamun tina harita kitab Syarah Minhajut Talibin li syiddah cenah takna teh. Jadi paridatu teh aya syidatu paridatin. Kacida dipardukeunana. Amsilah mubalaghah ngecekna. Jadi kacida dipadukeunana teh dikudukeunana teh neangan ilmu teh. Atat asyaddun nasi hasaratan yaumul qiyamah
rajulun anu mungkin yumkinuhu tolabul ilmi walam yatlubhu pangalangsa-ngalangsana jelema di poe kiamah teh nyaeta ayeuna rajulun ngawakilan rajulun hiji lalaki yumkinuhu tolabul ilmi anu mungkin manehna teh nyupri ilmu pangajian aya malahan deukeut imahna cek paribasana atanapi salamur keneh bari jeung manehna ge nya batur ngaji manehna paling nyoh HP mungkin kan tinggal ini teu kudu ayeuna ngaluarkeun biaya cek paribasana kuleumpang ge sabaraha menit nepi tapi walam yatlubu teu nyupri ilmu ta eta asyadun nas hasaratan yaum pang kacida kaduhungna dalangsana jelema di poe kiamat kaduhung aing baheula tu padahal ayeuna nu ngaraji pangajian ditu ti dareukeut aing beuting milu ngaji sing horeng didakwah ku Allah ulah tina jihad ayeuna kitu ibadah tina ayeuna elmuna ibadah ge cenah geus ditanya heula urang teh kapan kudu ilmu ibadah teh lain kudu bener deui ilmuna teh tata carana teh didinya heula ge geus maneg teh tanya di BHP ku Gusti Allah. Orang mah alhamdulillah sesanajan saminggu 2 kali nya sejak ngaleungitkeun kabodohan sejarah syiar sejak niatan ku alus we urang mah sejak hirup-hirup Islam ngabungakeun qolat nu aya tanapi nu eueuh jeung ayeuna syukur pang-pangna menyukurkeun nikmat sehat urang mumpang meungpeung dibere hirup tah eta ayeuna jalma anu non alimun anu moal wareg alimun min ilmin seorang alim moal wareg tina ilmu ngarokeun ka hadis Imam Hakim salajengna arba'un ari opat perkara eta min sanatil mar'i kalebetkeun kabagjaanna hiji jalma antakuna kejaya saas jauh jatuh pamajikanna itu si mar'i eta solihatan istri solihah wa auladuhu sareng ari sareng pirang-pirang putrana itu mar'i teh tabroron bararagus saroleh wa khulatuhu sareng ari cacampurana itu mar'i eta solihna saroleh kabeh wa yakuna sareng aya non rizqina itu mar'i tapi baladi di negarana itu mar'i rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis Sa'dilami Imam Dilami an Ali ti Sayyidina Ali opat perkara cenah anu kalebetkeun kabagjaana hiji jalma ketika opat perkara ieu aya di urang geus cenah urang bagja geus tinggal hoke aya di urang aya hiji bagianna karek hiji aya 2 bagianna aya kabeh berarti bagja pisanan naon wae eta di antarana opat anu jadi sumber kabagian hiji jalma teh hiji antakuna jauh salihatan hiji nyaeta urang ngabogaan pamajikan anu solehah taat kanu jadi salaki dititah ayeuna kitu selalu daek tara nolak ngomong ayeuna sopan ngahormat ngamuyakeun salaki kaditu ka dieu selalu bebeja nalika salaki gering urusan nalika salaki bagja bunga ngilu bunga salaki sedih urang ayeuna ngadeukeutan ka urang ngupahan pan ngeunah gitu lain ieu mah salaki keur malieur nyarekan ya motret pan ka urangna ge lain hayang ge hayang nampiling hayang maledokan ieu mah lain isi salian apaleun salaki keur bingung deui pahan we senyum gitu keun alah bios gitu sanes milikna apa ini sebagja
ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Cek siomah teh. Ad-dunya mataun, dunia teh perhiasan. Sebaik perhiasan adalah istri shalihah. Apalah artinya emas, permata, mutiara, lamun urang ngabogaan salaki anu teu salehah. Wah, beak mah aya eta emas teh. Tapi boga istri salihah mah saksana jan teu boga nanaon paribasana. Jika boga mutiara urang tadi mah. Hiji kaduana auladuhu abroro nyaeta ngabogaan pala putra anu sararae budak saroleh waktuna ngaji bring ngaji jeung batur di imah atuh ayeuna kita ngaji kita salat teh babari kakolot sopan kasasama sopan dititah daek wah geus hebat tah pamajikan saleh atuh budak-budakna ge moal jauh ayeuna ti kolotna saleh mata kaya boga budak saleh mah setarna ti urang heula biasana urangna kudu saleh tapi sok aya teh kadang budak teh beda ti kolotna baragajul cek warewasa budakna halus aya terkadang kaya kabagjaan ayeuna hiji jalma boga budak saleh pasantrenkeun daek matak cek baucit mah pangbagja-bagjana hiji kolot ketika boga budak daek mah santren cenah zaman kiwari mah eta ayeuna pangbagja-bagjana kolot lamun cek bahasa di dieu mah min sa'adatil mar'i wa khulatuhu sholihin. Nah, atuh da zaman ayeuna mah terkadang sakarakola yang jarang ada yang pesantren ngaji. Berarti barang langka hayang pesantren. Khulatuhu sholihin tras deui ayeuna kabagjan hijama teh di antarana urang bergaulna teh jeung jalmi-jalmi saleh. Riungan campur gaulna teh urang teh jeung saleh bring meraya cenah ngaji pangajian ngering deui munudan bring deui nakiban bring deui tahlilan bring deui berjamaah riungan teh jeung saroleh balalakeun kitu ahli-ahli Allah pokona teh jeung para ulama tak kau zaman kiawari mah anu geus min sa'adatil mar'i tambah deui wa ayakuna rizquhu fi baladi rezekina eta si jalma teh di lemburna sorangan ti kaluar lembur mencarita urang Garut nya gawena di Garut teh lamun leuwih dieu reunteutkeun mun carita di lemur dieu Karangpawitan di Karangpawitan gawena teu jauh nah da usaha mah mending nu deukeut katalingakeun keluarga coba mun jauh gawe di mana Sulawesi Sumatera ka Jepang ka Korea kolot gering deh kumaha coba udah kecelakaan atau napi ayeuna dilanceuk ayeuna meunang musibah kumaha jauh mah ari kitu mah deukeut atuh keluarga katalingakeun aya kalusanon urang ngiluan kitu nu deukeut teh mun bisa ketika jalma dipepareun ku Allah rezekina teh di lemurna sorangan deukeut kitu teu kaluar teu jauh eta min sa'adatil mar'i teu naon deui atuh da pamajikan soleh budak saroleh gaul-gaulna urang jeung nu saroleh rezeki urang di ayeuna kitu lemur solangan antukna teu ngaganggu si rezeki teh kana ibadah kana pangajian teh ngaliung jeung nu saroleh budak-budak saroleh pamajikan soleh
Tapi terkadang loba jalma teu alus teh di latar belakangi kudu opat ieu. Contoh, hiji pamajikan teu soleha. Aya jalma rek tilu ngaji ka mana cenah ngilu pangajian. Dah. Cian zaman ayeuna HP ge loba cenah aya ngaji naon. Aweus yang cecing aja. Diulang. Erek ayeuna kitu mulu dan diulang. Naon cenah lah geus cenah di dieu. Eta jadi kendala. Atanapi budak. Mungkin urangna alus budak ngariweuhkeun uras-urus budak. Cilaka ku budak, kabawakeun ku budak. Atanapi ku lingkungan, ku lato. Mungkin urang mah alus tapi diposisikan di masyarakat anu teu alus, biasana sok kabawakeun lambat laun. Atanapi oge tadi teh jauh teuing rezekina. Atuh jauh teuing rezekina mah hese. Ulah tau usolihin bakal hese. Awal duha abror kumaha da teu katalingakeun. Jauh jatuh solihatan kumaha atuh da ditinggalkeun da ateul meureun. Bisa wae cenah atuh siakan Bang Toyib ieu. Ari angeun mah cenah ngeunah ngan angeun teu ngeunah mun bahasa Kang Lim. Duit masih dikiriman wae cenah tapi ieu nu keupan cenah. Tatangga kaset cenah ieu. Ulin tenteuna tuh. Eta min sa'adatil mar'i alabatkeun kana kabagyaan di jalma. Jadi lamun ditempo tina hadis ieu kabeh jauh-jatuh sholihan. Sing horeng lamun leuwih direnteukeun mah kalusan teh tergantung dari orang-orang terdekat gitu. Kealusan, kesuksesan, keberhasilan tergantung orang-orang terdekat. Pemajikan panjang orang deket budak, terus lingkungan campur gaul, gitu. Usaha udah deket sih goreng. Gitu. Jarang ayeuna jalma bagja kulantaran ayeuna nu jauh, udah deket biasa. Anu jadi ayeuna berhasilan mah biasa, kabagjaan mah. Aya peribahasa keberhasilan seorang suami itu tidak lepas dari seorang istri. Benar kata didarukum biasa gitu. Tawaku budak. Jadi tergantung ayeuna lingkungan terdekatna. In khairan fa khairun meureun lain saran pasarun. Mun alus sok mawa alus, mawa berkah mun goreng sok mawa goreng. Ngaliwatkeun ka hadis Imam Ad-Dailami di Sayyidina Ali. Salajengna arbaatun ari ayeuna opat jalma eta yubgiduhum ngabanduan ka itu arbaun sallallahu taala Allah taala al-bay'ul halapu kahiji tukang dagang anu ayeuna kitu minang sumpah wal fakirul muhtalu sareng ayeuna jalma fakir anu sombong nu gumede wa syekhuz zani sareng kolot tukang zina wal imamul jairu sareng pemimpin anu lacut rawahu ngewetkeun ka tadi sa'an Sa'id Imam Nasaid an Abi Hurairah ti Abi Hurairah opat jalma anu dibenduan ku Allah cenah pidawuh Kanjeng Allah tersepeun we geus ka opat jalma ieu. Hiji al-bay'ul halab tukang dagang nu gawena ayeuna sumpah sautak-sutik demi Allah. Bara cenah ieu mang 10.000. Mang cenah geus 5.000 sing demi Allah teuing. Moal meunang. Bara cenah ieu mang 120.000 geus cenah mang 110 sing demi Allah teuing di dituna ge cenah eta teh 100 padahal itu nate boh nate ngan di itu na oge cenah 110 bal di itu nate 100 beres boga bati 10.000 intina jalma anu biasa make sumpah supaya daganganna laku gitu sumpah dijadikeun alat supaya daganganna payu
kuatkah demi Allah, demi Rasulullah, sing haram cenah sing daek rapat sing daek busiat cenah di wani cenah di baledo ku tai kotok cenah mangabohong mah. Tai kotok nyampana ge bau. Eta Allah tersepeunah cek Gusti Allah sia cenah ngaran aing dipahake keur supaya payu dagang be. Allah teh maha dina sagalana mang pirang-pirang sifat jamaliahna Al Qudus Maha Suci jeung nu lain-lainna kari-kari dipake keur meunangkeun bati 10.000, 20.000 meskipun saalaman dunya naon kana Allah hidup. Nemu ya dipakekeun alat asma Allah keur meunangkeun anu hina dunya matak cek Allah sia neraka tersepeun ulah cerita Allah urang we ngaran urang dipake nipu buahna teh ya cenah tagihan cek warung teh tagihan naon teuing can tadi cek Pak Haji can nyanak heula anu teuing teu wawuh ya cenah ngomongna teh keur namu ka Pak Haji cenah duka goblok cenah jelema teh jual ngaran aing urang lain mah atuh Allah teu kumaha benduna kabayang wal fakirul muhtaru kaduana Allah paling bendu kajama fakir anu kumede nu sombong karena fakir sombong leung basa beunghar sombong meuceuna mobil boga pamajikan geulis malahan opat imah ayeuna ayat 3 heuk padangkang meujeuh sama da aya atuh hartana pamajikan ayeuna gareulis mobil boga motor pakaya tanah ari jalma fakir sombong naon sombong keunana cek Gusti Allah ari sia naon sombong keunana karena harta teu boga satisna beungeut teu sapira kari-kari melak cangkeng geus lainna cangkeng dina kelek cenah lurus tunyung tersepeun apa jalma fakir anu sombong ieu naon sombong keunana teu boga naon-naon al-muhtal al-mutakabbir al-mujib binafsi anu jalma nu adigung nu sombong anu sok ayeuna kagum ku awakna sorangan ya cenah aing ya mal ieu cenah di dieu pada apal ka urang mah bareng harge ka aing mah cenah sarujud bohna al-fakirul muhtal wa syai'u zani teras deui ayeuna kolot anu ayeuna jinah karena kolot jinah leung paribasa budak nu rajinah meureun beras keneh ieu geus kolot ngaple jinah eta cenah ki-aki cenah numpakan parawan budak sagala cenah sakitu geus ayeuna kitu leleho lempang ayeuna rempelan teh kasebeleun cenah ki-aki nurus tunyung tersebeunah wal imamul jair kaopatna pemimpin anu dolim anu lacut nyeun hukum sayang manehna hukum dijieun keur ayeuna meunangkeun manehna da ayeuna mah kana kitu nyeun hukum teh di mana nyeun hukum nampung aspirasi heula nyapak jadi lain dijadikeunna tengah peuting ayeuna mah dijadikeun tengah peuting ngangkat tengah peuting waktu malolor transparansi mun naon riungkeun heula pan ari ngaran pemimpin mah hulu bakal aya nu nuturkeun aya nu nempo gitu tampung heula inspirasi aspirasi bawahan teh masyarakat teh bisa aya nu nyeri hate bisi kumaha alusna kumaha tampung-tampung tebong
rengkewe simpulkeun ieu lain nyieun heula kakara dibejakeun pas ayeuna komplain teh da geus disiapkeun keur jawaban meunangkeun manehna geus sosialisasi teh geus ieu teh naon nyarieun manehna jika haji ayeuna tah sosialisasina halus si kebijakan da meureun geus hayang geus program meureun kitu hese adug-adugan gitu hese kurasa mah kitu kurasa yang wacana teh memehna tah ieu Imam Mujahid nyen aturan teh ya supaya ngebeungharkeun manehna dolim ka rakyat nindas anu lemah ngayakeun ka hadis Imam Nasib ti Abu Hurairah hiji weh arbaun minasyaqqa arbaun ari opat perkara eta minasyaqqa kalebetkeun ayeuna kitu tanda cilaka jamudul aini kahiji teas mata wa qaswatul qalbi sareng teas hate wal hirsu sareng ayeuna kitu rakus kasengsrem wa tulul amali sareng panjang angan-angan rawahu ngeriwayatkeun ka hadis Abu Naim an Anas Imam Abu Naim ti Anas opat perkara minasyaqqa kalebetkeun ayeuna sebab jalma cilaka ketika jalma ngabogaan opat sifat ieu eta jalma teh bakal sako cilaka nah ya asalna kacilakaan tina opat nu ieu hiji jumudul ain teh naon cek Syekh Munawi mah jumudul ain teh adamul buka min khosyatillah teu daek ceurik sieun ku Allah sugan pernah kitu nyeclakeun cipanon kulantaran inget dosa pohna teh henteu sugan ayeuna pernah kitu inget kana siksa Allah neraka terus ayeuna sieun henteu eta sugan aya nu maot kitu ngilu sedih cek paribasana ieu mah maot kolotna sorangan kadon babala katakan cek paribasana yumudul ain teu cerik-cerik acan bahaya teh cilaka wa qaswatul qalbi teras deui teas hate jalma teas hate mah dinasehatan moal narima lamun boga ayeuna kitu pendapat kudu nuturkeun baturan memaksakan pendapat moal narima ka pendapat batur mun salah aya nu benerkeun bakal ayeuna kitu teu narima nyarekan aya biasa teu tersentuh we tersentuh ku akhiratkeun ku maot tersentuh ku teu kabita ayeuna sugan kuno bring-bringan pangaosan pangajian eta bagian tina qaswatul qalbi eta wal hirsu teras deui serakah rakus kasengsrem kalau urang masuk artian rakus kana dunya hirup ayeuna kitu ngarasa teu cukup sok sanajan ayeuna manehna loba harta terus dikejar dunya hatta meskipun bari nipu bari ngadolib eta hirsu kitu. Terakhir tulul amali panjang angen-angen tulul amal teh boga rasa bakal hirup saterusna moal maot kitu tinget ka akhirat tinget bakal maot hirup ngejar dunia boga rasa bakal terus langgeng di dunia kulantaran hirup tulul amal teu hayang we keur pi akhirateun nulungan pi akhirateun ngabangun pembangunan henteu gitu penting dunia pemikiran akhirat gitu tuh lama eta kabehanana minasyaqqa
cilaka ketika aya 4 sifat di diri jalma. Cek Ibnu Qayyim mah ieu opat teh aslu kulli syarrin, asalna pokokna saban-saban kagorengan. Kagorengan naon wae eta kagorengan daek ripu daek naon wae pasti disebabkeun tinu opat anu ieu. Ngariwayatkeun ka hadis Abu Naim ti Sayyidina Anas. Arbaun la yusibna al-Fatihah.